sampurasun ka wilujeng sumping ka sadaya wargi dina biantara abi anu dipakahormat Ibu Endang salaku guru bahasa Sunda anu dipakahormat bobat rencangan saperjuangan salawat sareng serta salam ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadajan kana isi biantara tepang kana Nabi Muhammad rahmat bade ngabacakeun biantara anu didugikeun ku rencangan abi Haikal Rafa. Jadi di dia abi bade ngabacakeun biantara tema sosial anu dampak kerusuhan 1998. Jadi kerusuhan 98 nyaeta mimitina tina demo mahasiswa jangan runtuhkeun Presiden Soeharto. Kejadian eta oge bisa dikategorikeun salah satu tragedi propaganda radikalisme. Kerusuhan ieu nyababkeun perpecahan sareng konflik antara kelompok masyarakat sareng pihak anu ngajaga keamanan. Kejadian ieu oge nyebabkeun dulur bangsa Indonesia di masa eta jadi kaganggu serta ninggalkeun trauma ka masyarakat ngase cager di jalan kiwari. Dampak kerusuhan 98 di masa ayeuna anu bade dibahas ku abdi nyaeta dampak kana sosial. Dampak sosial secara sosial kejadian eta nyeupkeun tatu anu jero pikeun masyarakat Indonesia. Konflik jeung perpecahan anu lumangsung dina waktu eta ngajarkeun anu pentingna ngajaga persatuan sarta integrasi Indonesia. Zaman kiwari ngajarkeun urang pikeun ngajengan kana bedana ngarti yen kabinekaan teh kabeungkaran bangsa serta neangan cara anu damai pikeun ngarengsikeun beda pamedan. Atur nuhun kana parantosan ngedengukeun biantara anu dibacakeun abdi. Mudah-mudahan karusuhan tahun 1998 janten pelajaran anu berharga pikeun urang sadaya sareng mugia Gusti ngaberkahan perjuangan urang pikeun Indonesia anu langgeng sae. Urang salawa ngahiji dina kesatuan sareng kesatuan bangsa. Abi rahmat mundurkan diri. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.